Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana para mancomania, salam dunya di mana wae ayana. Alhamdulillah sonten ieu kitiasa nepangan deui pamiarsanya di acara dongeng anu dipancarkeun ti Kandaga Mancomania media YouTube. Hapunten pamirsa, aki teh nembe tiasa medar deui dongengna kumargi ayeuna mah akina sibuk pisan milari kipayah teh nya ti enjing duwi kawengi pamirsa. Kitu ningan ayeuna namanya tambih sulit kahirupan, tambih ketat, tambih sulit media usaha tambih pabelit. Tapi sanaos kitu sanes akina ngeluh atanapi teu tumari manya da urang mah ngan saukur dipiwarang usaha bari ngadua oge tawakal masrahkeun hasilna ka Allah taala. Semangat teras para pejuang rupiah, para pencari kipayah anu kangge sangu ibadah, kangge bekal kulawarga sadayana. Pamirsa, ngadongeng sanjaya ge aki teh dugi ka tengah wengi kadang janari nya kumargi waktosna samporet. Tapi sanaos kitu dongeng mah tetap dikeureueuh ku akinya. Ayeuna urang teraskeun deui lalampahanna nyaeta Wiratama, si jawara Gunung Salak alias jawara Bajigur Sakti dina lalakon Pangeussi Leuweung Balandrang nya. Bagian anu kadua. Kumaha terasan ieu carios mangga urang sasarengan Bandungan wae sakedap deui. Kangge anu nembean mancon nembean ngadengkeun mangga ulah asa-asa kantun di-subscribe wae di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akinan raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadaya nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang ambarkeun deui sama kawitanna parsa makna saur bajigurna mangga kaparayun sadayana. Prung teu kudu diparentah dua kali, welasan jalma anu disaragam hideung anak buahna iblis baju hideung langsung tinggara jeleng maju pikeun narajang ka arah sapasang dedemit lengkob maut. Dua orang dijubah bodas ge henteu cicingeun dina gerakan anu luar biasa gancangna. Saduana ngagajleng maju mapag kana datangna gempuran lawan. Hiu kiu kiu wut 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 bret bret cas prak. Alo doa. Kadenge sorating gorowok jeritan pasusul-susul. Opat urang anak buahna iblis baju hideung ngacungkel rubuh mandi getih. Aya anu beuheungna soeh ngewag, aya anu beungeutna ancur, aya oge anu sirahna remu. Iblis baju hideung ngagerem amek ningali opat anak buahna tiwas ngan saukur ku sageprakan. Manehna ngajleng ancrub ka kalangan, bedog panjangna ngababad tarik, sorana ngahiung tandaning digerakkeun ku tanaga jero anu luhur. Salah saurang anu dijubah bodas nu jadi sasaran panarajangna iblis baju hideung ngagajleng mundur nyingkahan sabetan beraug. Tapi samemeh dua sukuna bisa napak kana taneuh. Bedog iblis baju hideung teh geus datang deui rek mapas kana beuheungna. Pamohalan pikeun manehna bisa nyingkahan eta panarajang sabab sukuna oge can andal-andal acan kana taneuh. Nyahir nama si jubah bodas anu nyumputkeun beungeutna disatukangeun kedok tangkorak teh ngangkat leungeunna pikeun nakis pigeulang iblis baju hideung. Hiu tu dayagdag dedemit lengkob maut ngadayagdag tukang aya kana 8 lengkah nama malum bae posisina leuwih lemah ti lawana sorot panona mancarkeun hawa maut mencrong amek ka musuhna.
Iblis baju hidung ngarasakeun pigeulangna karasa nyeri tur linu. Hatena ngaku lamun musuhna teh lain jalma samanea boga kahebatan tenaga jero. Sia sabenerna anjeun deh milu campur pisan kana segala urusan kaula, sentak iblis baju hidung. Kaula geus nyarita lamun anjeun geus wani-wani rek ngarampas boga batur. Tanu-tanu eta teh hakna pangeussi leuweung balandrang. Baju hidung kena rek dijarah ku anjeun. Kami anu ditugaskeun nyokot eta tanu pastina moal cicingeun kitu bae. Tembal sekedok tangkorak. Bangsat sia. Ieu wewengkon deui yeuh. Aya dina kawasan kaula. Kasub leuweung balandrang. Wani-wani anjeun satanu ngaku pangeussi leuweung balandrang awasa kana wewengkon kawasan kaula. Buktikeun bae lamun anjeun memang pantas jadi pangawasa di wewengkon. Cek salah seorang dedemit lengkop maut. Sapasang dedemit lengkop maut teh geus kawentar kejam tara ninggalkeun musuhna dina kayan hirup. Eta teh geus apaleun pisan si iblis baju hidung kana kalakuan dedemit lengkop maut. Mun teu salah ieu jalma teh jalma kamar anu nyamunikeun dirina dina satukangan kedok tangkorak manehna. Aing inget ngaranna Jonggala jeung Jonggali. Mana si Jonggali aing teu paduli. Duana ge geus kudu diperenan di podaran ku aing. Gerantos hatena iblis baju hidung. Keur kitu ngadenge tilu ceritan pasusul-susul ti anak buahna iblis baju hidung anu keur ngarepuk salah saurang dedemit lengkop maut. Iblis baju hidung ngalieu anak buahna kari tujuhan. Eta ge katempo payah sabab teu bisa ngimbangan kana pangabisana si jubah bodas. Setan alas bisa beak anak buah aing. Blesat. Iblis baju hidung dengan blesat pikeun mantuan anak buahna nu keur kadese. Tapi hiji bayangan bodas ngolebat ngahadang. Kapaksa iblis baju hidung ngeureunkeun gerakanana manehna jadi nakis serangan pereup ka tuhu Jonggala si dedemit lengkop maut pangkolotna. Anu ngahaja ngahadang gerakanana sangkan adina teu dirempug ku iblis baju hidung. Iblis baju hidung jadi tarung ragot jeung Jonggala bedogna suat siet mapasan awakna Jonggala, tapi Jonggala bisa ngakiwar ngagunakeun gerakan anu gesit. Hiu wut bedog panjang si iblis baju hidung ngababat di kenca ngarah ka katuhu terus malik deui ti katuhu ka belah kenca nu diarah teh dada jeung beteungna Jonggala. Jonggala harika rikat ngawangun gerakan tampele mepet sawaktu bedog iblis baju hidung ngababat ka belah kenca. Jonggala ngarempot ka tukang tapi terus nyulusup maju ke hareup kana kelekeun iblis baju hidung samemeh si iblis baju hidung ngababadkeun deui bedaugna. Jonggala langsung nyodokkeun siku katuhuna kana iga nu jadi lawan. Hiu jeduk. Arah! Iblis baju hidung ngajerek-jek. Tapi bedaugna tetep ngolebat rek narok kana sirahna Jonggala. Jonggala harita gentak ngalabuhkeun awakna bari sukuna ngadius ka luhur mapag pigelang nu jadi lawan. Hiu jeduk selang cereb. Bedogna iblis baju hidung teh macleng lepas tina panyakalna satuluyna nancap dina batang tangkal randu. Sanajan pigelangna karasa nyeri tapi iblis baju hidung teu cicingeun. Suku belah katuhuna mata ngajejek kana bujur lawana. Heat cedak aduh gulitik bro. Jonggala ngagulitik namru tapi gancang Jonggala teh hudang bari ngusapan curunganana nu karasa seueur. Sedangkeun iblis baju hidung ngusapan pigelangna anu katempo beureum rada bareuh.
Dua nana masang kuda-kuda anyarna, siap-siap pikeun saling terajang. Sebrut, blesat, saduana maju. Dua nana jogol deui ngagunakeun tangan kosong ayeuna mah. Sanajan teu ngagunakeun pakarangna, tapi iblis baju hideung teh hese geuningan pikeun dirubuhkeunana. Malum manehna teh di kalangan rampok mah ngaran iblis baju hideung teh kaasup rajana rampok. Anu pastina pangabisana henteu hengker, henteu jore-jore. Liwat ti 50 jurus nu tarung masih saimbang. Sedengkeun di tempat sejen ceritan tiwasna anak buah iblis baju hideung terus kadenge. Hiji-hiji anak buahna bra-bru nalamru ngurangan terus. Ayeuna mah karinyesa 3 urang deui. Iblis baju hideung beuki amek, manehna kudu gagancangan ngelehkeun Jonggala samemeh anak buahna tumpur ludes ku Jonggali adina Jonggala. Iblis baju hideung gancang ngamungun jurus andalanana nyaeta jurus barisan 100 bedaug. Dipetakeun ku manehna sabenerna mah eta jurus teh jurus bedaug, tapi sanajan teu ngagunakeun pakarang kaampuhanana sarua bae. Iblis baju hideung muterkeun dua leungeunna terus-terusan di hareupeun badana. Beuki lila, beuki ngagancangan. Saterusna manehna nyebrut narajang dua peureupna ting Darius jadi kawas ngalobaan ngahujanan sakujur badana Jonggala. Jonggala ngagebeg reuas manehna keder kudu kumaha ngabendung panarajang lawan anu katempo peureupna musuh teh jadi aya puluhan. Satekah pula Jonggala muterkeun dua leungeunna pikeun nahkis serangan musuhna. Hiu kiu 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 wut wut war war. Wut 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 des 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 cedak ceduk cabrot. Awa. Celeng kalaya gedebut. Jonggala wakna macang tuluy dibanting tarik kana taneuh. Tina bahamna ngucur getih seger. Sakadapan mah Jonggala can bisaeun hudang. Ningali lanceukna rubuh, Jonggali langsung ngamuk, awakna langsung kokolebatan narajang ka 3 sesa musuhna. Dibabad sakaligus hiu kiu kiu ceker bledak cebrot. Tilu urang disaragam hideung sesanak buahna iblis baju hideung ngacungkel tiluanana. Tiwas bari dadana pejah sirahna remuk. Saterusna Jonggali ngablesat tarik narajang ka iblis baju hideung bari 2 dampal leungeunna digentakeun di barengan tanaga jero sapinuhna. Ngarasakeun aya sambaran angin anu datang. Iblis baju hideung teh gancang malik ka arah Jonggali. Manehna teh incah balilahan, 2 dampal leungeunna Jonggali teh dipapag ku 2 dampal leungeunna anu geus dieusi kakuatan tanaga jero. Hiu wut duar. Sinar beureum ngaburi nyai tina tiaduna 2 pasang dampal leungeun. Jonggali jeung iblis baju hideung teh bareng meceleng awakna ka tukang. Tuluy ting gedebut labu. Saduana beungeutna pias, aya getih anu ngucur tina masing-masing bahamna. Hebat oge anjeun teh iblis baju hideung. Cek Jonggali muji kalawana bari sila ngerahkeun hawa murnina. Anjeun oge hebat. Dadamit lengkop maut bener-bener lain ngaran kosong. Iblis baju hideung males muji manehna ge sarua gancang sila pikeun mulihkeun badana. Siap-siap anjeun bakal init ka neraka iblis baju hideung. Kadenge suara Jonggala anu geus pulih tatuna. Sajeleng-jelengeun Jonggala teh narajang ka iblis baju hideung, tapi ngadadak aya bayangan datang kadinya. Corelat jeleg. Saurang kolot nangtung di hareupeun iblis baju hideung. Eta aki-aki sarua make jubah bodas, nyakelan hiji tongkat anu tungtungna aya tangkorak warna bodas. Pangawakanana jangkung begang. Tongkat maut 8 bayangan. Cek Jonggala jeung Jonggali sapasang dedemit lengkop maut teh gagancangan rengku hormat ka eta aki-aki. Sigana bae saduana ngerasa sieun ka si aki-aki. Tongkat maut 8 bayangan. Nah manehna aya di dieu.
Tokoh sakti anu geus lilang leungit kieu muncul deui. Aya naon ieu teh anu sabenerna naha manehna anu ngaku pangeusi leuweung balandrang teh? Gerantos satena iblis baju hideung. Siapa sang jedemit gancang ulang ti heula ka itu. Wawa tandu-tandu sesembahan eta pikeun dipasrahkeun ka katua. Keun kaula anu bakal ngurusan rampok baju hideung ieu mah. Cek tongkat maut 8 bayangan. Unjuk sumangga. Walon Jonggala jeung Jonggali duana tuluy rengku hormat. Jonggala ngahuit tarik ke arah leuweung balandrang. Teu lila aya soda ngahuit nembalan ti jero leuweung. Tepati lila 12 bayangan bodas tinggara jeleng kaluar tina satukangeun rerungkunan jeung tatangkalan. 12 urang di jubah bodas teh ngajajar di hareupeun Jonggala jeung Jonggali. Bawa tandu. Tah. Kabeh tandu-tandu eta bawa, panggul, hayu milu. Parentah Jonggali. 12 urang langsung ngalaksanakeun parentah Jonggala. 3 tandu dipanggul ku 12 urang di jubah bodas. Jonggala jeung Jonggali leumpang ti heula. Asup ka jero leuweung dituturkeun ku 12 urang nu manggul tandu. Iblis baju hideung gancang nyabut bedaugna nu nancap dina tangga randu. Sanajan sakabeh anak buahna geus tiwas tapi iblis baju hideung teu seber saeutik ge pikeun yang hareupan tongkat maut 8 bayangan. Kaula teu gimir ngadengeran ka sora anjeun tongkat maut. Batur-batur mah bisa bae nurut ka parentah anjeun, tapi kaula mah moal tunduk kana parentah saha bae oge. Ulah jumawa iblis baju hideung. Kaula ka dieu justru ditugaskeun pikeun ngajemput anjeun. Sangkan ngagabung jeung kami. Cek tongkat maut 8 bayangan. Kaula moal milu samemeh kaula apal saha nu sabenerna katua anjeun eta. Engke anjeun bakal apal ku sorangan. Teu, kaula moal milu. Moal milu jeung anjeun. Lamun seug kaula teu inget kana tugas. Tadi ge nyawa anjeun teh geus kudu papisah jeung raga anjeun rampok bau. Cek si Aki katempo mimiti ambak ka iblis baju hideung. Bau-bau sia ngahina sagala. Kieu-kieu ge kaula mah rajin mandi deuleu. Anjeun dah aki-aki bau 7 mulut bau hangseur pastina tara cewok-cewok acan. Kurang ajar dicangkalak sia ku kaula. Sok buktikeun lamun anjeun sanggup newa kaula. Iblis baju hideung kalah kanangtang bedogna malagrang di hareupeun dada. Ulah cakaur anjeun baju hideung. Nah anjeun nyangka bisa lolos gitu ti leungeun kaula anjeun teh ngimpi. Cek si Aki. Sorana beuki ngageter sorot panonna beuki seukeut neuteub ka iblis baju hideung. Teu kudu loba baceo. Tongkat maut buktikeun bae pangabis anjeun teh. Wow, anjeun hayang ditewak secara kasar mah. Kaula bakal ngalumpuhkeun anjeun waleuwih di 10 jurus. Apa lamun musuh nu disanghareupeunna lain lawan hata-hata? Iblis baju hideung langsung ngawungeun jurus andalanna nyaeta barisan 100 badaug. Jurus pasaran, jurus receh kawas kitu ku anjeun rek dipake pikeun ngalawan kaula. Cek tongkat maut ngeyehkeun ngahina kana jurusna iblis baju hideung. Bari gegerem amak iblis baju hideung ngagajang maju bedaugna diputerkeun sebat naker hiuk wer. Tina kayan kitu kenreng-kenreng. Anu kuntang kenreng datang kadinya. Saurang lelaki tengah tubuh datang bari nawarkeun daganganna. Kupatahuna heula yo, kupatahuna yo, kupatahu. Iya ya teh di Tasik raos kira yo.
Gurih haneut kene tahuna tah. Togena oge yo. Kurupuk mangga. Abah yo. Akang ulah wakat tarung nya jarajan heula mending ge. Bohar apa miarsanya. Kuno rojolna tukang kupat tahu atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu pamiarsa. Lelampahan Wiratama dina lakon Pangeussi Leuweung Balandrang bagian nu kadua cag urang tunda heula di handeuleum sieum gesan sampereun urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun urang samper deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun pamiarsa sadayana nu satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Pamiarsa sadayana atuh hatur nuhun ka sadayana parantos hadir. Aya Kang Adang Suryana di Tasiknya, aya Teh Suliani, Teh Nuraini Silvina Dewi di Bali, Kang Asep Saipullah di Cimahi, mana oge teh hilapnya anu ras nyarengan aki di Sumedang, Kang Jaya Sumpana di Jakarta, Kang Ade Soekarno di Bandung, Kang Taufik di Kircon, Asdani Wakupi, terus saya Kang Agus Swadiningratnya di Palihan Batu Jajar, Kang Prabu Arjuna atur nuhun hadirna. Telina Imut hadir teras di Bandung, Teh Intan Tambanan di Garut, Teh Tami Malihan Upogot di Ciamis, Teh Yulina Bilnya nya Bu Dokter di Tasikmalaya, aya Abung Sumanta di Cibadak Kiring Manco sauna, Kang Asep Saipullah oge nya di Palihan Cibuntu, Tester Adelaide toge Kang Setia Budi di Tasikmalaya, Kang Undaka Panyawangan di Jakarta, Kang Asep Suherman di Bekasi, amin atur nuhun pidoana, Kang Eni Rustandi Jepara teanya, Kang Din Saripudin di Palembang, oge Kang Rastin Hazim atur nuhun sadayana tos hadir mangga nyangakeun lajenganana. Pamiarsa sadayana panginten sakitu heula nu tiasa kapihatur, hakin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.